lamun hate tah parat kawas kitu henteu pangna alam dunya ku Allah dihancurkeun tsunami di itu dia parat kana hate kulantaran loba maksiat. Nah gitu rin waina jelema geus teu baraleg maksiat di situ di sini maka ku Allah ita teh dikumakeun dihancur di tsunami parat kan hate berarti geus ngalaan naon iradat Allah. Konon di Surabaya gitu lian aya naon cenah naon 19 cenah teh teu maksiat di aya kitu mah Allah teh katarik bener nya kadorong bener teu pangna longsor kitu teh katorong ku maksiat jelema elehan amat ya Allah. Elehan teu elehan cebleh Allah teh kitu kapaksa kapaksa pangna diansurkeun teh kapaksa ieu kadorong ku maksiat henteu iroda kitu mah sedangkan fa'alu lima yu Allah ngerjakeun sesuatu pak kendak sendiri teka tarik ku bulungna jelema henteu itu kumaha meureun itu mah ayat sare ayat syariat kade ulah patulik sak jeung ayat hakikat itu mah ucapkeuneun ucap bahambungkul itu mah disebutna ayat syariat ngaliana ayat ikhtiar henteu ayat lampahkeuneun jeung ucapkeuneun lain ayat tekadkeuneun itu cek hate ulah kitu murni ditentukeun Gusti maksiatna ditentukeun Gusti bener teu bener teu oh benernya sebelum alam dunia dibikin maksiat ditentukan Gusti Allah tsunamina tuh tsunamina telah ditentukan Gusti Allah tahun sekian jam sekian akan terjadi tsunami samemeh alam dunia geus ditentukan maksiatna geus ditentukan nek di mana tertariknya coba aya teu aya mun tertarikna aya katarik teu cilaka tsunami kumaha sarean teu teu aya maksiatna geus pasti akan terjadi masih tsunamina geus pasti akan terjadi meleset coba aya weh teu aya gitu mah nya fa'alul lima yu Allah ngerjakeun tsunami murni penentuan Allah teka tarik kunaon ku maksiat juga sama murni ditentukan Gusti tuh tuh pikir-pikir mah itu lapangan hata iktikan ke boleh ucapkeun mah pangna terjadi tah cek paham teu pangna terjadi tsunami di Gang Beringin ku beda orang Gang Beringin teh tarala salat subuh masalah teu naon ari baham ucapkeun mah hate mah keukeuh we kabeh ditentukeun ku Gusti itu mah ayat ucapkeun ayat syariat ngana maneh teu euy ulah sok maksiat wae bisi tsunami ikhtiar henteu henteu ya maneh teh euy kurek ibadah bisi disiksa ku Gusti ikhtiar eta heeh ayat ikhtiar ayat sare ulah patulik sak jeung ayat hakikat di dinya keukeuh kabeh rupaning perkara geus ditentukeun ku Gusti maksiatan ditentukeun Gusti Allah pasti akan terjadi maksiat
tsunami lagi ditentukan Gusti itu kulantaran jelas orang teh ngaku muslim maka mau tidak mau wajib mengetahui sifat dua oh eta wajib mengetahui sifat wajib di Allah dua mustahil wenang hiji wajib di Rasul wenang hiji mustahil totalna 50 wajib apal hiji-hijina wajib ayari paham sina akidatan do wajib tahu kalau dia merasakan orang muslim berarti tadi ngaku kan Islam ngaku tapi wajib hukumnya tahu ayari paham sina akidatan setelah tahu satu persatu nah kidam teh kieu bakok teh kieu kiamu binafsi teh kieu wahdaniyat teh kieu wahdaniyat 3 unsur wahdaniyat bidat wahdaniyat bi sifat wahdaniyat bil apal terus artina apal disyaratkan supaya orang kabawa ganjaran sholat puasa dan sebagainya harus tahu karena hiji dina datna hiji na pekerjaan hiji na sifatna aja pekerjaan kudu apal perkara anu teu cocok di Allah kudu netepkeun perkara anu layak di Allah teu apal eta wa huwa munafiqun bil akhirah laisa mu'minan bil akhirah teu apal eta sanajan salat atau puasa lain mukmin di akhirat lain bahwa pasikun munafikun akan tetapi orang tersebut munafik di akhirat wa kulla akidatin wajib tahu sana saban-saban satu persatuna akidah yajibu alai ayyari palaha wajib orang muslim mengetahui dengan dalil-dalilnya daya dalil dalilan ijmalian minimal dari ijmali aw tafsirian maksimal dalil tab Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jodki dambaka mala patolil hawadisi kiamu binafsihi wadaniyat kudrati rodat ilmu hayat sama basar kalam qadiran aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman hiji wajib wujud
mahal Allah Adam hartosna mustahil Allah teu aya dalilna wajib ayana sakabeh alam mon Allah teu aya alam doa wajib kidam mahal Allahu dus hartosna Allah mustahil aya ari nu jadi dalilna kana wajibna mohon Allah tekidam tangtu Allah mohon Allah anyar kanu nganyarkeun ari Allah butuh kanu nganyarkeun terus aku mahal Allah pana hartosna Allah mustahil ari nu jadi dalilna man Allah tebah kotang to Allah lamun Allah ruksak anyar ari Allah anyar eta geus tetep dalapan wajib ayo dalapan cat dalapan mohal aroh karoha hartosna Allah ngeresakeun mustahil lo di dalilna kana mohon oh geus danan. Jadi nomor ke-8 sifat wajib di Allah adalah pembahasanna kamari geus panjang lebar. Tinggal nu mustahilna. Nu mustahil teh mustahil karohah. Mustahil naon karohah teh teu ngersakeun. Kapaksa alias teu eusina karohah satu masa kali Allah teu ngersakeun. Allah tenentukeun. Karohah. Kulantaran haji deden mah isuk teu. Berang sare bener. Sehingga ku Allah sorumna teu dipayukeun bongan cenah. Sare wah kira-kira eta teh aroh karohan teu? Hah? Karoha? Naon sawa karoha? Hah? Kapaksa. Jadi lamun urang teh kitu tah.
pangna Allah temayukeun mobil ka Haji Deden kapaksa we aya dorongan kalau teh kadorong ku pedah Haji Dedena kurang daek ibadah eta kapaksa we eta tah berarti lah kurang naekan kitu teh spontan mencopot iradat Allah lamun hate tah parat kawas kitu eta pangna alam dunia ku Allah dihancurkeun tsunami di itu dia parakan hate kulantan loba maksiat nah gitu ya waina jelema geus teu baraleg maksiat di situ di sini maka ku Allah ita teh dikumakeun dihancur di tsunami parakan hate berarti geus ngalaan naon iradat Allah parat eta berarti Allah teh kapaksanya eta ngancurkeun eta tempat teh heuh nyunamikeun eta tempat teh kapaksa teh kadorong kunaon oh sabaraha sih kusabab masih pasiat wae sia sehingga ku Allah dihancurkeun kapaksa kitu mah nya berarti urang paratkan hate kalau iktikad gitu spontan copot iradat Allah kumaha sambunganna jeung ayat syariat naon laha makasabat wala tulku ayo ila tahlu kitu lin pasal dohal pasad fil bari wal bima kasabat nah eta Al-Qur'an kapan eta innallaha la yughayyi nah biqaumin hatta pecahkeun tong ieu bisa kena kana karohah engkena deui eta tuh kumata sambungan jeung ayat Al-Qur'an eta bermasalahan mah sabab pangna nyebutkeun tsunami di ditu teh pangna dihancurkeun kulantaran naon jelema geus baraleg ayat Al-Qur'an eta deui heuh bener ayat Al-Qur'an eta kulantaran jelema maksiat bae teu beunang maka dihancurkeun ku Allah kitu cek bieu dina iradat kumaha karoha deui eta lieur teu ante lieur teuing kitu eta mah naosna caritana tempat maksiatin tempat masih dongan tempat maksiat heuh sehingga ku Allah dikamleskeun konon di Surabaya gitu lin aya naon cenah naon 19 cenah teh tempat maksiat deui aya kitu mah Allah teh katarik bener nya kadorong bener teu pangna longsor kitu teh katorong ku maksiat jelema elehan amat ya Allah elehan teh elehan cemleh Allah teh kitu kapaksa kapaksa pangna diansurkeun teh kapaksa ieu kadorong ku maksiat henteu iroda kitu mah sedangkan fa'alu lima Allah ngerjakeun sesuatu pak kendak sendiri teka tarik ku bulungna jelema henteu Allah nyukseskeun kaji bahrul kupedah bager mana tara maksiat teu henteu kitu teka tarik kupedah bager henteu lamun nekadkeun ku pedah bager Haji Bahrul teh karunyangeun Gusti Allah teh maka bisnisna disukses
Ratu karoha gitu mah. Bener teh? Kapaksa teh. Kapaksa eta teh. Spontan urang geus kalengitkeun irodat di Allah. Kekeh fa'alul lima jurusan hate kudu kitu. Tsunami disunamikeun ku Allah teu katarik ku maksiatna jelema. Bener teu? Lamun nekadkeun disunamikeun ku Allah teh ku pedah kadorong ku ayeuna jelema maksiat, berarti urang geus copot akidah satu. Allah teh kapaksa teu irodat. Fa'alul lima yurid. Oh nya. Itu kumaha meureun? Itu mah ayat sare. Ayat syariat kade ulah paturik sak jeung ayat hakikat. Itu mah ucapkeuneun. Ucap bahambung. Bahambungkul itu mah disebutna ayat syariat ngalianna. Ayat ikhtiar. Heunteu. Ayat lampahkeuneun jeung ucapkeuneun lain ayat tekadkeuneun itu. Kabeh oge heunteu. Teu naon paham? Teu naon? Kunaon maneh raheut? Lain ngalamun ba. Teu naon paham mah ti masalah. Ngalamun wae. Nyata salaki beger wah. Hayang ngalah. Akhirna ra kunaon ece raheut? Ku peso nyata abi teh ngalamun ba. Wios bahamah di masalah. Tapi awas hate ulah. Fa'alul lima yurid. Hate. Hubungan hate beda. Ku Allah. Kersaning Gusti. Ditentukeun ku Gusti. Teu katarik ku ngalamun. Hate. Teka tarik ku ngalah henteu kade. Jadi Allah ada meluka katarik ku pedah ngalamun ba atuh karoha kitu kapaksa Allah teh kapaksa we ku pedah ngalamun ba sehingga ku aing diraheut copot eta irodat eueuh. Oh lieur euy. Keun mae tong lieur uang tulikeun engke deui teh. Kudu renungi pan. Tuh dake bakal kaharti saeutik we. Tadi saya bisi urang ngalaan naon? Ngalaan irodat di Allah. Bisi boga pedoman henteu bahwa tsunami terjadi gara-gara maksiat. Parat kana hak kadolong ku maksiat. Henteu. Allah teh aya bais, aya sabab pembangkitna. Henteu. Da lamun maksiat mah moal. Salah eta. Cek hate ulah kitu. Murni ditentukeun Gusti. Maksiatna ditentukeun Gusti. Bener teu? Bener teu? Oh, benernya. Sebelum alam dunia dibikin, maksiat ditentukeun Gusti Allah. Tsunamina tuh tsunamina telah ditentukan Gusti Allah tahun sekian jam sekian akan terjadi tsunami samemeh alam dunia geus ditentukan maksiatna geus ditentukan nek di mana tertarikna coba aya teu aya butuh tertarikna aya katarik teu hah? Cilakai tsunami kumaha sarean teu? Teu aya. Maksiatna geus diten pasti akan terjadi masih tsunamina geus diten pasti akan terjadi tsunami. Maleset. Coba aya weh. Teu aya gitu mah nya. Hah? Teu. Fa'alul lima yu. Allah ngerjakeun tsunami murni penentuan Allah.
teka tarik kunaon ku maksiat. Maksiat juga sama, murni ditentukan Gusti. Tuh. Oh, teman pikir-pikir mah. Itu lapangan hata. Iktikan ke boleh ucapkeun mah. Pangna terjadi. Tah, cek paham teu. Pangna terjadi tsunami di Gang Beringin. Ku beda orang Gang Beringin teh tarala salat subuh masalah. Tina naon ari baham ucapkeun mah hate mah keukeuh we kabeh ditentukeun ku Gusti. Itu mah ayat ucapkeun ayat syariat ngana maneh teu euy ulah sok maksiat wae bisi tsunami ikhtiar berarti ya maneh teh euy kurek ibadah bisi disiksa ku Gusti ikhtiar eta. Ayat ikhtiar ayat sare ulah patuliksak jeung ayat hakikat di dinya. Keukeuh kabeh rupaning perkara geus ditentukeun ku Gusti. Maksiatan ditentukeun Gusti Allah pasti akan terjadi maksiat. Tsunami lagi ditentukeun Gusti. Itu ngalamunna ditentukeun Gusti. Raheutna ditentukeun Gusti Allah. Teu kieu pangna diraheutkeun teh ku pedah ngalamun bae. Heuh cek hate teh tah salah. Berarti Allah teh ngadam meraheut katarik kunaon? Ku ku ngalamun. Tertarik berarti tertarik karo berarti kapa? Ditanya ku batur. Nah, heuh kunaon eta ibu raheut? Nya eta tadi teh ngeuretan bawang urang teh ngalamunna pas laki can datang-datang beja cebak teh begen ngalamun bae. Tah, teh naon? Laha maka sabat wa alaiha mak. Kitu judulna. Untuk pakan hate ikhtiar eta mah. Aya saeutik-eutikeun encan ngarti keneh hengke dewe dedet mal ngarti dah. Dedet mal ngarti sabab ieu mah jadi lenyepan. Lenyepan ku sendiri. Itu perbedaan antara ayat hakikat jeung ayat syariat. Ayat tekadkeun jeung ayat ucap wallahu khalaqakum wa ma ta'mal. Allah yang menciptakan kamu dan apa-apapun yang dikerjakan oleh kamu. Tuh ayat-ayat syariat, ayat-ayat hakikat. Tuh kunaon ge lamun urang usaha bakal boga duit moal. Bakal boga duit. Isuk-isuk mangkat dagang bala-bala bakal boga duit moal. Cek dohir, bener teh? Cek efek teh kalakah molor, heuh. Murungkut teh kira-kira boga duit henteu. Naon judul ayat syariatna? Allah moal ngarobah ka nasib kaum terkecuali dirobah ku maneh. Bener teh? Eta teh ayat ucap keuneun ngaranna. Allah moal nasib ngarobah ka bener teh? Aing robah ku sendirina. Bagian dagang boga duit cukup bener teh? Efek teh teu dagang jadi teu boga duit. Nah, eta ucapkeun nu kitu teh. Kulantan dirobah ku sendirina, kalina sok dagang jadi henteu da. Dirobah teh kitu. Bijujur saya sok ngalayang dagang karaoke jeung bala-bala. Efek teh henteu. Tola benteu deui. Heeh teh. Jadi teu boga duit. Dirobah ku saha? Ku sorangan. Ayat syariat eta mah. Ucap ke kunaon bujujur teu boga duit? Kapan urang teh ulin tadi teh. Heuh teu dagang. Heeh. Tah, hate mah keukeuh. Bener teh?
teu boga duit ditentukeun ku Gusti, teu dagangna ditentukeun ku Gusti, kedulna ditentukeun ku Gusti, beres tuh. Teu saaliran teu katarik henteu. Henteu. Lamun urang kitu tadi tah parat kana hate, henteu, parat kana kalah kadengna tipi lin, henteu. Ieu ampun loba maksiat, ceuk mau balik heuh. Ceuk mau corona begini sehingga Allah dihancurkan, henteu. Parat kana hate mau balikna henteu dituluikeun eta, ngaresahkeun jadi umat eta teh. Ngapirkeun jadi umat kitu teh. Tuluikeun sing bener. Ulah ngupurkeun umat. Henteu. Jadi we itikat umat teh naon? Gara-gara parat kana hate. Bener teu? Gara-gara masih jadi sunah aya kitu li hate parat teh bisa eta hate mah jurusanananya itu mah ayat sare tuh beda judul dah hida jelema kupur kumu balik tuh gitu oh dibelah mendali kupur kumu balik eta teh heuh nah da ngadengeun takbir akbar wungkul bener teu kitu lin sok takbir akbar hah kitu wungkulin henteu jeung jerona atuh ngupurkeun jelema kitu mah jelema teh boga itikat Allah teh teu irodat kitu mah heuh tuh untung ngaji heuh di teu kufur bahaya eta heuh ku diparatkeun ka dituna aya ayat syariat aya ayat hake kadorong tidak ada motif ku sabab si eta teh burung heuh tuh ku tarikna burungna ya ku canggih burungna sehingga ku Allah dicilakakeun bongan sia burung dikatarik teh Allah kapaksa teu ku pedah bu kumaha teu bener sehingga dicilaka tuh geus mencopot irodat eta atuh teu paal lima yurid kitu mah ulah parat kana hate eta judulna heuh kumaha jang ngikapi urang harus hati-hati awas ulah burung besi kitu awas ulah burung besi ki eta mah jeung kehati-hatian jelegur teh kitu jelegur teh burung kan bada istighfar heuh da kumaha atuh mah bisa nolak hah takdir ti Gusti Allah diburungkeun ku Gusti kudu kumaha menang kitu sakitu dibageurkeun suku tuh penentuan Allah apabila sesuai jeung kahayang urang tah hayang beunghar bukti bener teu hayang salaki teu nyanung bukti henteu sesuai teh hayang urang penentuan Allah syukuran babari suku urang teh hayang bager suku urang teh hayang bager kalka burung kumaha tah istighfar dinya mah judulna da urang teh hayang nama salat subuh teh tadi teh teu kaberangan tapi cek hayu teh kulon kaberangan Gusti hampura isukan mah moal deh moal deui Gusti moal da hayang nama teu kaberangan kadua poe kitu deui istighfar deui ahal teu ngajak ulah kieu isukan mah rek kitu ulah heuh teh dan niatan entong kade isukan teh kitu deh istighfar nepi ka pae ka surga ladang kaberangan salat subuh beres teu hah nya sok pikiran kurang ulah kieu aing mah isukan rek ngahajar rek istighfar we aing mah teh eta ulah mah diniatan eta mah diajam dia eta nu ulah mah diajam lo teu demplon astagfirullahaladzim teh isukan moal ditingali ruksak urang teh duh astagfirullahaladzim
udah hayang wae. Heuh. Dosa teh dosa asa. Ningali pemajikan batu teh bujur teh dosa eta teh. Kumaha we sarua dosa. Ditinggali-tingali digitek-giteknya. Ka lalaki heuh. Dosa eta teh sarua. Urangna dosa itu Ah moal deui isu tungkul isukan meliwat teh. Heuh. Ih. Nyaah kumaha nya? Kitu deui. Istighfar deh. Nepi ka maot mah ka surga ladang ningali bujur batur. Teu naon? Kada kalanya ka surga ladang maksiat. Lain kieu rek maksiat teh aing dinyakeun. Sabaya keteranganna ka surga ladang maksiat, lain kitu. Teh di huruf dareup teh ikam kade. Maksiat ditentukeun ku Gusti. Tuh, bener teh. Hah? Ya kumaha bisa menghindar. Kari isting ulah ke gara-gara ulah hate gara-gara hate ka bawa ulah jurusan hate mah hate teu tarik Allah nyilakakeun eta jalma ku pedah naon ku pedah blegongna henteu ku pedah kelakuan gorengna teu aya murni fa'alul lima yurid semuanya adalah halus keputusan ilat Allah diajali. Aya kahartikeun. Teu kahartikeun yang kede we teh. Tubang nyem kita mah ka bawa baden kita wika bapak teh. Teu ka bawa dapat awam. Teu ka bawa A'udzu billahi minasyaitonir ibu menonton wae lah ieu mah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al muallifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala ba'dum halaman 15 yustaratu ayya'rifa adaila tafsiriyah. Qala parantos ngandika sabaduhum sebahagian ulama ahli tauhid. Yustaratu disyaratkeun naon ayya'rifa yen nganyahokeun si mukallaf. Ad-dalilat tafsiriyah kadail anu bangsa tafsiri. Lakinal jumhur tetapi jumhur ulama ala annahu eta netepan sa jumhur ulama yakfi cukup naon adailul ijmaliyu dail anu bangsa ijmali likulli aqidatin pikeun saban-saban akidah min hadihil khamsina tina aqidah anu 50 wadairu tafsiri jeung aya tafsiri eta misaluhu ari contona dalil tafsiri eta idakila bila mana diucapkeun ma dalilu naon ai dalilna nuduhkeun ala wujudihi ta'ala kana ayana Allah ta'ala ayuqala eta yen diucapkeun hadihil makhluqatu ari ieu pirang-pirang makhluk payaqulu maka ngucap lahu kasih mas'ul saha asailu jalmi nun nanya al makhluqatu ari pirang-pirang makhluk dalatun eta nuduhkeun pirang-pirang makhluk ala wujudillahi kana ayana Allah ta'ala halul Allah min jihati imkanihatnya jihad imkana makhlukot au min jihati wujudiha atau jihad ayana makhlukot ba'da adamin ya sabada eueuh payajibu maka ngajawab si sa'il kasih mas'ul kana pertanyaan si mas'ul payajibu maka ngajawab si mas'ul kana pertanyaan sa'il wa idza lam yujibhu jeung bila mana teu bisa ngajawab si mas'ul kana pertanyaan si sa'il bal qala tatapi ngadawuh
si mas'ul lau kasail hadhil mahlukoti kayak ucapan hadhil mahlukot ayana iya pirang-pirang makhluk pakot maka ari itu hadhil mahlukot eta wungkul walam ya'rif jeung teu apal si mas'ul min jihati imkaniha tina jihat imkana mahlukot awujudiha atawa ayana mahlukot ba'da adamin dina sanggeus eueuh payuqalu maka diucapkeun lahu kana dalil naon dalilul izmaliyun dalil bangsa izmali wa huwa jeung dalil bangsa izmali eta kapin cukup indal jumhuri mungguh jumhur ulama nurutkeun katerangan nu parantos kalangkung urang jama Islam lin bener diaku Islam alhamdulillah urang teh kabeh jelema lain kafir lain bagus Islam alhamdulillah muslim mudah teh dibagi dogma kafirnya najan kafir oge kulantaran jelas urang teh ngaku muslim maka mau tidak mau wajib mengetahui sifat dua eta wajib mengetahui sifat wajib di Allah 20 mustahil wenang hiji wajib di Rasul wenang hiji mustahil totalna 50 wajib apal hiji-hijina apal teh coba apalkeun jodiki dambako mohalapatu lil hawadisi kiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat ilmu hayat sama basar kalam qadiran aliman hayan samian adam hodos panama masalah jeung itian ta'adud aju karoha aja rajeng summun bukmun umyun aji janjeng karihan jahilan mayitan asoma maaf 40 tah tamah hiji dohina jaiz sifat nu wenang di Allah wajib li sabaraha mustahil wenang di sabaraha pinter satu jang TK eta mah ada pinter jang teh apa nyebutan wung can kena ka Gusti Allah nama can ke nah eta mah karek ieu bandinganana apa botak tuh apa tuh botak non botak hulu eueuh botak tuh heunteu jabrig non teh gondrong non hulu aya panjang ditanya botak apa tuh apa bahasa botak we oh can apa berarti kan bo naon kidam oh kidam teh dahulu teh dahulu we kidam berarti can apa kidam eta teh can apa botak teh do apa gitu botak teh sirah eueuh buluan bukan botak salah atlet jojo sia
Bulu makan anak. Salah atet euy. Hakeun bae lah. Da eta keneh heuh. Gundul. Botak teh sirah eueuh buuk. Kurang hade lah bubuluan mah nya. kurang seru. Botak teh sirah bukan. Mun nanya non botak, botak we. Non kidam. Kidam terdahulu. Terdahulu kidam teh ya. Nah, terdahulu teh ya. Berarti can kenal ka Gusti. Halus jang TK mah eta teh. Ajang pahi deden. Goreng. Tapi aku nak di TK. Teh goreng eta teh. Iya mah. Itu. TK mah tong waka. Kaluhur eta we geus. Nadom bungkuan teh. Ya dan can umur balik oge heuh. Oh, tah lamun geus 7 tahun, 8 tahun baru meusan-meusan. Lamun haji deden kas non botak teuing, non botak we. Non kidam teuing, kidam we terdahulu. Oh, gagal. Banget Pak enak moal ka surga. Moal bahaya tah. Nah, jadi kudu hafal. Kudu tahu 50 butir akidah. Tahu harti. Nah, eta tahu harti. Kidam ayatna Allah eueuh. Bako ayatna Allah eueuh. Kiamu binafsi. Kabeh teu nyaho ieu. Hah? Kiamu binafsi naon coba pot teh. Pan geus tadi. Jumeneng ka anjeun. Nung ka anjeun teh kumaha? Atuh kitu mah sajeng botak teh nyaho teh naon botak teh. Kiamu binafsi satu Allah teu butuh kana tempat pikeun. Menggon beda. Satu Allah teu butuh tempat pikeun. Dua Allah teu butuh kosong pikeun mang. Tilu Allah teu butuh kanu mencip. Itu teh baru tahu botak teh eueuh bukan. Ngaranna. Heuh. Jadi ka kiamu binafsi unggul. Teu apa jeung harti bahaya. Pinarakaeun eta. Naudzubillahimin. Wajib ayyari paham sina akidatan do. Wajib tahu. Kalau dia merasakan orang muslim, berarti tadi ngaku kan Islam, ngaku, tapi wajib hukumnya tahu ayyari paham sina akidatan. Setelah tahu satu persatu, nah kidam teh kieu, bako teh kieu, kiamu binafsi teh kieu, wahdaniyat teh kieu. Wahdaniyat 3 unsur, wahdaniyat bidat, wahdaniyat bi sifat, wahdaniyat bil apal. Terus artina apal. Pancan apal kene teh. Wujud aya kidam ayana. Mimitina ayana. Bako tungtungna ayana. Terus mau apa hadisi? Tidak ada titik antara jeung makhluk sekecil apapun. Terus kiamu binafsi teu butuh Allah tempat pikeun cicing, teu butuh Allah kosong pikeun mang, teu butuh kanu mencip. Wadaniyat 3 unsur teu apa deui. Wadaniyat fi dibat, wadaniyat fil ab. Tahu. Naon wadaniyat bidat teh? Kumaha euy? Heeh. Aduh. Hartina naon eta? Ulangan. Nek ieu nek asupet ieu. Moal jeung euy. Teu apal haja den ajengan eta. Heuh. Kok mulai anak ajengan kas bijojo teu. Aduh. Tuh di kitab
ianah juz 4 disyaratkan supaya urang kabawa ganjaran salat puasa jeung sabagainya harus tahu karena hiji dina datna hiji na pekerjaan hiji na sifatna jeung pekerjaanana kudu apal perkara anu teu cocok di Allah kudu netepkeun perkara anu layak di Allah teu apal eta wa huwa munafiqun bil akhirah laisa mu'minan bil akhirah teu apal eta sanajan salat atau puasa lain mukmin di akhirat lain bahwa pasikun munafikun akan tetapi orang tersebut munafik di akhirat tah jadi dente kaos kitu teh getol tuh salat mah teu terangna hideung heuh haju daek tapi teu kenal hijina Allah teu kenal hijina datna hijina sifat aja peker teu apal bal huwa munafikun fil akhirah akan tetapi orang tersebut di akhirat munafik wa wa fidarkil asfal ayana ge dina kerak neraka eta teh nu getol salat komunutara perlu lama waktu mungkin rada apa aduh aduh teu apa wae nya teu keun maelat tuluy keun ngaji tuluy mudah-mudahan aya hampura ti Allah ke urang lamun getol terus teu bisa ke dibere tauhid kasbu ku Allah eta apa tauhid kasbu teu ta ieu mah disebutna tauhid burhani ieu teh disebut burhani aya tauhid kasbu ngan capek heula tauhid kasbu oge teu juju dibuka ku Allah teh sugan jeung sugan urang terus menerus bener teu ngaji teu ngarti bener teu nah engke dibere kasbu ku Gusti Allah dibere bisa rek naon teh Gusti Allah dibere apa ku Gusti keur ngaji mah teu ngarti ieu dente begitu dudut nyawana langsung bisa tauhid apal disebutna tauhid kasbu nu kitu dibuka hijab ku Allah ngan entak tuluikeun sewa oge ngan lamun henteu eureun we moal dibere kasbu ge da moal dijemput ku Gusti Allah nah kebandinganana urang boga budak bener teu budak lain kahalu ya beri hadiah sok jang lamun lempang tepi ka dieu dibere ku mama lempang gue pak teu bisa lempang ge ayo naik deui bangkit naik deui heuh naik di tepi karunya euy aku ke hadiah mah dibere tah heuh sodorkeun tak engke kulantan hayeun mengaji natra pre bener teu ngaji hidayah terus tapi teu bisa ke dibere tauhid kasbu ku Allah begitu modal dibere paham anu nyaho hayeun wungkul nu sajeuna teh nyahoeun ngan capek dinyakeun lain lawal aya sakapung lawal eueuh mah bisa eta mah da teu aya jerih payah heuh tuh aya tauhid burhani atau kasbi dibukakeun ku Allah sakumaha kitab serati janta heuh marifat ladang dalil marifat ladang kasbu sama bae ka ituna mah ngan nu kasbu mah capek na kitu teh kos haji deden ditanya teu ngarti deui ditanya teu ngarti deui tapi ngajina getol heuh nah mudah-mudahan Pak Deden diberi kasbu ku Allah nah jangan teu bisa oge begitu paeh mah tah dibere dibukakeun ngarti we hayang kitu nya sare lagi hayang nah jadi 50 butir aki 50 kudu apal satu persatu
wa kulla akidatin yajibu alaihi ayyari palaha dalilan ijmalian atau tafsilian. Begitu pula wajib kasakur-sakur jelma muslim. Nek lalaki tarek awewe muslim. Setelah tahu arti wujud kidamba, ayakna eueuh mimi, ayakna eueuh tung, dan sampai 20 kaitu. Wa kulla akidatin wajib tahu sana saban-saban satu persatu na akidah yajibu alai ayyari palaha, wajib orang muslim mengetahui dengan dalil-dalilnya. Dalil dalilan ijmalian minimal dari ijmali atau tafsirian maksimal dalil tuh ayat dalil ijmali ayat dalil dalil ijmali dalil garis global dalil tafsir dalil mendetil ke contohan. Kala angkat bicara sahabadum sebagian ulama li tauhid yushtarotu ayyarifa adailat tafsiriyah. Nurutkan sebahagian ulama tadi syaratkan setelah mengetahui arti dari sifat 20 akidah 20 butir wajib mengetahui jeung dalil tafsiri cek baduhum ngan lakin le jumhur ala anawi yakfi adailul izmaliyu. Akan tetapi nurutkan versi jumhur ulama bahwasanya cukup ad-dalilul ijmali, cukup dalil untuk sifat untuk akidah 50 butir dalil ijmali. Di ikhtilaf terjadi nurutkan sebahagian ulama harus dengan tafsiri. Cek sebagai ulama harus dari dalil tafsiri. Cek sebagai ulama cukup dari ijmali. Oke, naon ngandal ijmali lana neute. Naon dalil tafsir lu apa meureun? Nah. Nu dingaranan dalil ijmali ilam anna dalil ijmali huwa al ma'jud an bayani wazid dilalati. Nah. Ayat tadi tengah nu dingaranan dalil ijmali yaitu suatu dalil nu teu mampu tina ngajelaskeun cara-carana si dalil nuduhkeun kana madlul. Nah, tadi ijmali karana ijmali terus suatu dah anu teu mampu tina ngajelaskeun cara-carana si dalil nuduhkeun kana mad. Contoh bijuju Allah aya non dalilna aya urang ya kumaha carana. Nah bijuju nuduhkeun kana aya Allah teuing teu apal nu kitu dalil ijmali eta teh cantos itu cantok siji bae tah bagus Allah aya naon dalilna ayo ayana bola poli cukup itu tukang poli mana mah heuh aya alam aya kumaha carana alam nuduhkeun kana ayana Allah kumaha ayana alam si alam jadi kana ayana Allah teuing teu nyaho teh dalil ijmali ngaranna bagus Allah aya naon dalilna aya alam kumaha alam cara nuduhkeunana
karena ayana Allah. Ayo jawab. Tuh. Teuing. Heunteu. Berarti dari nah eta. Ijmali itu kitu. Heunteu. Tah eta teh ijmali ngaranna. Hei deui. Poe den Allah aya. Aya. Naon dalilna? Kumaha carana alam nuduhkeun kana ayana Allah? Teuing. Teu bisa ngajawab teh. Tah eta teh dalil alam bungkul ngomongna. Alam teh suatu dalil nu teu mampu tina ngajelaskeun kumaha cara-carana ye si alam menuju nyampe kana ayana Allah. Heunteu apa ting kumaha carana euy ah. Apa ditinjau segi sudut anyarna alam? Tuh, apa sudut hadisna alam teu apal? Nu kitu dalil cukup eta teh. Cukup cek jumhur ulama. Mun eta kumaha? Cek sebahagian ulama mah teu cukup. Eta teh karek hiji wujud wungkul. Jabat 20. Modar manting kegedean sih. Kan mahe terus keun ngajina. Eta dibetel kasbu ku Allah. Eta mahal eta. Da urang hayang. Heunteu mun moal dibere. Disebutna ya tauhid burhani ya teh ladang dalil ngaranna eta. Ai kasbu mah dibuka hijab ku Allah. Heunteu dibere ku Allah langsung. Saha nu diberena? Ima murodin eta. Wa ima muridin kokoelan teu nepi-nepi dibere we ku Allah. Dauh nepi kabeh atuh. Sok we jang tah hadiah. Teu hadi golepak deui teu ngarti wae geus dibere paeh mah ku Gusti Allah. Hayang teh kitu. Ya cing getol terus. Qala ba'duhum yustaratu. Geraya ulang contohan dari tafsiri definisina heula. Nu dingaranna dari tafsiri yaitu suatu dalil anu mampu. Nah, ya mampu beda. Suatu anu mampu ngajelaskeun cara-carana si dalil nuduhkeun kana madlul. Cara-carana si nuduhkeun kana madlul. Madlul di dia Allah, aya Allah. Dalil alam. Heunteu. Dalil alam, madlul Allah. Hajidadan Allah aya. Non dalilna ya alam kumaha alam jadi sanuduh kana Allah. Bisa ngajawab tak? Wa misaluhu wa contohan wa dalilu tafsili. Adapun ari dalil tafsili misaluhu ari contona dalil tafsili idakila. Nah idakila teh kitu. Idaki Haji Deden apabila anjeun ditanya ku batur idakila teh heunteu. Haji Deden idakila apabila ente ditanya ku batur idakila teh. Alam aya pasti dijawab gue alam aya. Oh alam aya. Coba Pak Haji madailu ala wujudihi ta'ala. Nah, naon tah dalilna ai nuduhkeun kana ayana Allah. Jawab ayu qala hadhil ma luqat. Pasti jawabna dalil nuduhkeun kana ayana Allah adalah ayana ieu makhluk. Didalil kana ayana. Selanjutnya payaqulu lahu sa'il. Sa'il bertanya ka Pajaden ka Mas'ul. Pajaden Allah aya. Non dalilna ayana makhluk ayana alam. Dilanjut Pajaden makhluk jadi dalil kana ayana Allah. Kumaha carana? Tina segi naon? Ngabugeg tah Pajaden.
teu bisa ngajak berarti payen karek bisa dalil itu pas ustad bagianana anu ditanya naralong atuh naralong ustad ada pan ustad mah lamun teu kitu mah lain ustad dipocotna ka ustadana tah enak gilat ustad ditanya ya idakila madailu pak ustad nah alo aya jawabna naon dalilna ayana alam nah kumaha carana alam nuduhkeun kana aya Allah dijawab eta ku ustad mah heueuh cing pak ustad alam nuduhkeun kana aya Allah apa tina segi jihad imkana alam aduh teu nyaho imkan ki euy apa ti sigat jihad wujudna alam apa tina sigi jihad hadisna alam dijawab ku ustad kieu oh kieu alam nuduhkeun kana ayana Allah ditinjau dari segi sudut hudusna alam cek manehna naon cek hudus teh naon anyar teh lain baru lah dia mah lain baju beutuh anyar teh dia mah anyar teh ayana kapiheulaan ku dijawab ku ustad Allah aya dalilna ayana alam kumaha carana si alam teh asal mah akhirnya jadi iya si alam nah nuduhkeun kana aya Allah lewat trayek jembatan hadisna alam eta lewat trayek naonasna anyarna alam karena alam bisa jembatan menuju ke Allah terbagi 3 tuh 1 lewat trayek hadisnya alam 2 lewat trayek imkana alam 3 lewat trayek imkan mal hudus lieur di eta Pak Haji Burhan ngaranna Burhanuddin keun mae ngalapal ka nama tauhid Burhanuddin kapan ieu tuh da bohongan hang kipatu awam keun mae lalajo hiji ambil cek ustad tadi Allah aya dalilna aya alam carana alam nuduhkeun kana Allah lewat trayek naon anyarna alam Pak ada 3 trayek 1 imkan 2 hudus 3 hudus mal imkan 1 aja ambil hete lewat trayek anyarna jadi alam tuh bisa nuduhkeun kana ayana Allah lewat jembatan anyarna alam anyar teh naon ayana sesuatu perkara kapiheulaan ku peueuh oh gitu bisa tanda nyaritakeun gitu bisa asup kana hati oh alam teh anyar nah setiap anu anyar pasti butuh kana menciptakeun oh bener berarti alam teh nu menciptakeun bisa tengah jabarkeun kitu nu kitu ngaranna dalil jang ustad wajib digang beringin kudu aya hiji mun eueuh doraka kabehan aya we hiji ustad deden beres tah doraka ti kabehan eueuh da aya ustad heueuh aya bayu asih ka itu nu apa doraka kabehan da beda kudu setiap kampung kudu aya heueuh untung aya ari di dieu nu belajar bener teu eueuh doraka kabehan tah lamun tarapan tafsir tafsiri bahkan cek baduh mah pan disyaratkeun tadi ieu mah cek jumhur ulama cukup tuh jangan cek ulama mah jadi ijmali teh ngan aya kudu aya hiji mah di sakampung fardu kifayah eta
Wa amma idalam yujibhu wallahu alam bi shawab. Itulah perbedaan dari ijmali dan tafsili. Dari ijmali berarti kesimpulan wajib kasakur-sakur jal. Dari tafsir mah teu wajib kasakur-sakur jal mah jumhur ulama ngan kudu aya we di kampung mah hiji mah anu apaan dalil taf. Eueuh kabeh doraka kabeh aya we hiji najan tukang kuli macul. Ngeuteuh apa cukup teu kudu ajengan bae. Asa aya saurang we. Heuh. Nu apal da tafsir cukup. Gugur dosa ti kabehan wallahu a'lam bishawab. Rabbana amfa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yang fa'una rabbi pakihna wa paqih ahlana wa qarabatil lana fi tawasalna bita'alumin tawasalna bitalimin antal nal wasi'a wa anta jokal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangorokan mugi Gusti ngarezekian kajambaran kaamanan ya Allah beha ya Allah beha ya Allah behusnil khatimah ya Allah biha biha ya Allah bihusnil khatimah sallallahu rabbana ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah.